sejak sumujud ke indung aku ngembung. Bismillah sejak memuja ke Bapa tangkang daraja. Witanku lahir rawayan kepemandangan sejak sampai nebak hidup di pangeran. Maka ina orang saksini minangka dina ngejakin Aisyah dina jantan induk. Maka kamu apa teteh sarang mama bacanya. Ayo sababaraha hasil lokal anu baris di PR dina dinten ayeuna. Maka apa macam ayat 7 sampai ada merambang pun ayat 7 kehidupan bagi merambang pun 7 habis. Maka bapak maju heula ka payun apa dia sakedap bapak mangga ditiup lilina mangga parantos ditiup ibu bapak kasaksini ku urang Bembek telilina ngangandang seloka nyaeta mangrupi panyeang mangrupi panyeang. Teteh tos katinggal ku teteh nembe tawis menerang na bapak bangsaan na bapak dugi ka dieu. Namun kanya bapak mah moal tarung nanging selokana eta didikan adikan bapak teh insyaallah baris bari dialihkeun ka pamaget anu insyaallah janten kaulana teteh. Ayeuna mamah mangga ngecakeun Aisyah mangga dibuka ku mamah mangga minangkana ieu mangga calik mama apa oge calik mangga teteh mangga calik nanging mayun heula ka payun ieu parantos katinggal ku urang sadaya nembe mamah oge tos ngecakeun Aisyah eta janten Aisyah nu pamungkas ti mama nanging hartosna eta mangrupi Aisyah kadide Aisyah kanya aku cinta mama teteh. Maka teteh ayeuna mayun heula ninggal ka mama kali ka bapa. Maka ditinggal heula rarai mama ditolong ayah kadidu ayah ka asih ayah ka cinta kamu teteh anu insyaallah moal pegang ayeuna nyungkeun we di ka mama. Maka mama ieu abdi teteh putri mama kanya mama berliana mama dinten ieu disaksian ku para wargi nu hadir teteh sejak bade ngawasu nampa sampean mama apa teteh keterami ajarkeun ku mama sawarga na teteh teh aya dina dampa sampean mama dampa sampean mama mencatat saksi dugi ka teteh saedeung kieu sampean mama menjadi
saksi. Teteh yang kudu ditahu kawasutan tak sampean maka teteh kurang wasu gampang sampean maka demikian maka dicanak kelano katuhu penghilak nawaskin bismillah maka dicanak kelano katuhu dapat sampai mama jangan saksi berita abis adiknya aku nuhun lekah mama rumpat mama dan saksi mana aina digaringkan dalam muka tubuh parantosna katuhu digaringkeun mangga canak anu kencang ayeuna abdi baris bari kawasin gampang sampean mamahan kencang hatur nuhun mah tapi can bisa pulang terima ke mama tapi geus wani rek ninggalkeun mama maka itu aina garingkeun deui cenah aya sesungitna teh ku teteh disangka sampai mama sakumaha oge teteh kudu ngetep nginitkeun jadi mama maka cobi ayeuna teteh sumujud kana sampai mama sampai aja langsung untuk segera lepas abdi ke mama segala rumpi kegirangan abdi ke mama rumah sate jangan bisa kumaha ke mama hatur nuhun parantos diudikan abdi pikir sudah kok sampai banyak teteh cenah ayeuna tepat ka mama maka di pelong heula sejak mama tinggal ayeuna cepeng panangan mama tak rasa wujud dina ahunan mama. Assalamualaikum mama. Iya abdi teteh putri mama apunten sadaya rumpi lepat abdi sadaya rumpi dosa abdi ka mama seueur pisan aya cariosa nu mata ngarahekeun hate mama asa cikemeh kamari teteh diangkut digendong ku mama asa cikemeh kamari teteh kaitu ka dieu teh dituyun ku mama tak aya nu bari disungkeun ku abdi angin
mama. Teteh, putri mama kaya mama. Tuh hati mama, anaknya. Saajan anjing